Tah ya Pak, ya kerennya. Tuh kurang Met. Aku kudu kumaha? Mana berarti make nu hidung. Oh, ya. Cik ajaran nu ieu. Tah ini gantengnya. Tah, ieu mah lumayan. Anak bapak juga Elvis style. Keren sama Met Nyari atuh. Bapaunya. Ji, geus sama dusun geuning. Waduh ngepret bae. Udah nyeri. Geus ganteng gitu. Hebat tuh, jabar ada bodas seeutik. Ah bohong. Lumayan. Sampo karunya. Dibejakeun bola-bola jeung meuli sampo ke saya no ya cicing sidang-danang kurang. Yo. Naon atuh? Sok merada keren. Ya mana iya ya. Kacamata euy. Tah ya Pak, ya kerennya. Tuh kurang Met. Aku kudu kumaha? Mana berarti make nu hidung. Oh, ya. Cik ajaran nu ieu. Tah ini gantengnya. Tah, ieu mah lumayan. Anak bapak juga Elvis style. Keren sama Met Nyari atuh. Bapaunya. Ji, geus sama dusun geuning. Waduh ngepret bae. Udah nyeri. Geus ganteng gitu. Hebat tuh, jabar ada bodas seeutik. Ah bohong. Lumayan. Yo, Pak. Cik yang pakai jang. Tuh. Tah, ieu Halusnya. alus bodas emang. Tapi Bapak na hidung. Ji, atukeun bae ya. Manyane bodas bapak hidung, lamun hidung kabeh rek kumangke anakna teh mah. Geus terang meureun. Geus kuat ah. Basan obrol Boga tuh aya Bapak teh kieu-kieu tinggal kasih pisan. Tah, ojek nah. Di dia tuh nyane bisi leungit ya tuh. Ampun. Ojek. Udah kelangka nya. Ojek ka mana? Reka ditu tuh ka Bepom. Sabaraha? Bepom. Heeh. Bepom mas baelah. Tiluan. Hah? Baelah tiluan 40. 40.000. Heeh. Atuh mahal teuing, deui mah budak leutik. Ada seru anak jalma ieu ge lah. Apanya anak jalma mah nyebet nu ki anak bangkong emang Ya. ganteng. Oh, Yo. ini riwig. Dia tinggal di kasepnya tukang ojek. Bukan aing teh anak ajan. Ganteng. Geus ieu anu puguh ya ongkosna sabaraha? Oh, 40.000 sok. Atuh mahal teuing ya urang Lamun deui aing duitna. lamun bagasi mah kajeun sok 10.000. 10.000. Oh lamun bagasi mah 10.000 nya. Bagasi mah. Ieu moal bisa ieu nawar geus 20.000 kabeh. Wah, saurang 20.000 mah. Yo cek bapak ge tong mari lu pan duit lagi eueuh deui. Dah hayang milu ka mama. Ah damanya na nyambungan papanggih jeung maneh mah hayang jeung bapak. Pugu hayang ka mama ambe dicukuran ya di urang. Kumaha tuh ieu? Oh, dicukuran ku bapak ya aing hantu. Boga bapak teh kitu-kitu teuing aing mah. Si meti tadi muruk ku sunu bae ih. Ngojek erek parasea di dieu teh. Oh, cek aing. Udah boga bapana kieu-kieu teuing sudah urang mah. Pikeun teh Neng. Ya, kumaha ye 20.000 erek mah. Wow. Geus teu tulus ya kendena ga. Oh, jing beri lagi lah itu. 20.000 mah hinahaon. Datang ke dia ngaran pasea. Cek kajian aya datang penumpang nu kitu patut. Sia mun tadi budak nu tadi nih. Mun aing mah anak curi sia. Tiga tarjan. Anjing tiga tarjan. Ya bener mana yang Yo, nek milu teh pan eueuh deui ongkosna cenah. ya aya solusina nginjem bae ka pada perek. Minjem naon sia? Karung. Heeh, ganti karungan disangka anak entog. Oh bener. Geus atuh geus tong minjem mah. Nginjem lah. Berapa? Berapa? Memanawian atau ngagaduhan waring? Karung naon? Lah peryogi we teh tak ngawadan kalapa. Bener. Mohon. Oh, kajian karung butut. Ah wioskeun bae masing bau kenan. Oh, tuh ayeuna ember tuh. Tuh, Met, sama met. kuenya. Tinggal pilihan rek karungnya jangan. Tah milian cenah met moal 2 met. Oke. Ada gede met. Oh iya aya 2 kapan? Aya paya ka 2. Nah, karung na aya atuh. Cepetan di awal. Ya. Berapa nuhun? Jadi dia rasip kana waring. Oh, japa menil baru ieu teh mah. Sok. Semalaka. Asup. Cepat lagi. Ay di mana? Sekolah sedikit. Buat hiji di buat. Ya anak ento gede kita jadi tinggal. Terus aman lah.
Manten ieu mah euy. Datang deui. Saya. Naon deh eta? Ayeuna we mangkat yap. Mangkat ka mana? Heula. Heuh paneta ka deket pom, ka pom. Ayo budak tengakeun. Wah, dibawa. Ongkosna. Ya, sana mau ieu bahasa ya. Basi mangko aing atuh. Dok tah pirang mau anak entog. Anak entog. Heeh. Ya, Tadi gimana? membawa anak, aing membawa. Nah, Entog. tinggi. Masuk malih dia. Masuk lah. Bebelaan anaknya ditenden. Euy, jikeun we tah. Tumpukeun mana naon? Oh, sok malah naon ieu? Lagi anak entog. Ya Kang, ekstrem saja urang Kang. Yap, Pak. Aduh. Anjay.